Kemarin ngabahas bahwa guru itu lebih utama daripada yang lain. Ketika seorang murid kemarin diceritakan sedang membersihkan madrasah, menyapu madrasah dengan menggunakan sapu tentunya. Sasapu di madrasah hari pekte keluar tina temok Nabi Khidir. Tina temok tina bobolong madrasah keluar Nabi Khidir. Terus terangan eta si santri teh nuju sasapu bahwa eta teh Nabi Khidir, tapi teu dilihat, teu dilirik, teu ditempo eta Nabi Khidir. Nu biasana Nabi Khidir pami muncul itu suka ditanya, tapi ayeuna mah teu ku santri eta mah jongjon we sasapu. Terus ditaros ayeuna ku Nabi Khidir, kunaon maneh ayeuna? Teu apal ieu saha? Terang anjeun Nabi Khidir, naon atuh teu menta sesuatu kasim kuring cek Nabi Khidir teh. Da kuring mah cukup ku guru ku kuring, jadi kuring mah cek santri teh ngalap cukup ka guru. Nah sabab eueuh nu leuwih utami tibatan nu saja diwati guru. Nah paham. Nah jadi ulah ayeuna leuwih ayeuna ngunggulkeun anu sanes tibatan guru. Nah nu kudu diunggulkeun nyaeta guru. Nah ngalap cukup ku guru. Nah terus kemarin juga dibahas tentang patekadan seorang santri dina nalika ngabenerkeun kana sagala rupi cariosan nu janten guru. Nah yakin bahwa ayeuna guruna itu adalah naon ayeuna cariosanana teh jujur, cariosanana teh bener-bener ngabingbing ajeunana. Teu percaya ayeuna guruna heureuy oge, tapi guru sagala rupi nu dicarioskeun ku guruna itu adalah nyaan mendidik. Tadi caritakeun diuji ku guruna teh eta seorang lelaki teh seorang santri diuji ditaros kieu, maneh cinta teu ka kuring cek guruna teh. Kan tenan atuh cinta. Terus ayeuna lebih cinta ka kolot maneh, lebih cinta ka kuring, lebih cinta ka bapa maneh, lebih cinta ka kuring cek guruna teh. Diwalar ku eta muridna nya lebih cinta kanu janten guru. Tah geus kitu diuji. Sok atuh lamun kitu mah cik jig ayeuna puncit, ayeuna sirah, ayeuna guru bapa maneh engke bawa mastakana ka dieu, cana ka dieu. Ari pek teh dina suatu malam anjeunna naik memanjat kana tembok rumah ayeuna masyarakat, terus dugi kana luhureun rumah anjeunna ayeuna dibukakeun kentengna. Ari pek teh orang tuana teh nuju naon? Orang tuana nuju misalkeun nuju damel wengi nya nuju WK. Tah ayeuna pas ditingali teh lu nuju kitu, tapi teu diantosan langsung ayeuna ngajlok, langsung ayeuna digereselkeun mastakana. Ayeuna orang tuana nuju numpakan, ayeuna bapana nuju numpakan mamana, langsung dipencit, langsung eta mastaka dicana ka mana? Ka guru, ku guruna bari digolerkeun tah ieu. Lah langsung guruna nyebut kumaha? Aduh cilaka maneh. Leres ieu mastaka bapa hidup. Laras pisan ieu mastaka bapa ieu. Aduh cilaka kuring teh ayeuna hanya sebatas heureuy guyonan ngetes hungkul bahwa maneh bener-bener cinta teu ka kuring, lebih cinta ka kuring, lebih cinta ka kolot. Waduh ieu bener mastaka bapa maneh laras pisan. Ieu kuring mah heureuy cek guruna teh. Ai cek muridna kumaha? Sadaya anu diucapkeun ku guru di mata kuring mah cek muridna teh henteu aya istilah heureuy. Sadayana oge serius dianggap parentah, dianggap ilmu. Nah maka geus kitu keajaiban datangnya ngaranna ge waliullah. Sok tingali eta sirah eta bener teu sirah bapa maneh, pas ditingali teh ternyata lain sirah bapana. Nah ieu sirah saha ieu? Nah di papatahan ieu teh sirah jalma anu kafir, anu mana ternyata di eta lembur teh sok daratang ayeuna kafir ti bangsa Sudan, negeri Sudan, ayeuna datang ka eta lembur. Terus ayeuna mungkin ayeuna imigran eta teh mencari tempat tidur. Nah pas eta ternyata pas malam itu bapana teh nuju teu aya di kamar, ternyata bapana teh nuju ka mana? Nuju indit, teu aya duka usaha, duka ka mana bapana teh. Ternyata anu dibunuhna teh lain bapa. Nah, tapi orang kafir anu merkosa indungna, anu mana indungna masihkeun kehormatanana ka eta orang kafir. Tuh itu ku bakat naon? Ku bakat cinta kanu janten
guru. Nah ku bakat nekadkeun bahwa bener sagala rupi cariosan nu janten guru mah. Salajengna ta ieu teh sami jeung hikayatna ieu mah di Indonesia mah ieu kisah nyata nyaeta Mama Ciwedus, Mama Basori ayeuna Mama Sobari Ciwedus Kuningan itu seperti itu nuju masantren ayeuna ka Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kuningan terang Kuningan, Ciamis, Majalengka, Kuningan tah daerah eta ieu Tasik, Ciamis, Majalengka, Kuningan. Tah di daerah Kuningan aya namina di daerah Cilimus namina Mama Sobari aya makamna bilih osok di jarahan Mama Sobari Cilimus. Nah itu ulama Jawa Barat anu terkemuka, bahkan di antawis muridnya Mama Sujai gudang pesantren dekat Masjid Agung. Terus ti Mama Sujai gaduh murid Mama Gentur Cianjur, terus Mama ayeuna Sadang, Mama Keresek seueur murid-muridna hungkul sadayana seueur. Nah itu sadayana sumberna teh ti saha ti Mama Ciwedus Kuningan. Jadi sa Jawa Barat mah ilmu teh ti Mama Ciwedus Kuningan. Kumaha eta? Nah itu juga sapertoskeun kitu. Cisahna teh erek dibunuh. Nyaeta nuju masantren di Kiai Khalil Bangkalan Madura dititipkeun ayeuna ku Baholil teh dititah ngarit. Ku Baholil teh nya dianterkeun masantren ku orang tuana teh Mama Sobari Ciwedus teh ka Khalil Bangkalan Madura. Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Madura mah beritun Surabaya muntas laut aya pulau namina Pulau Madura didinya aya namina Bangkalan, kota Bangkalan. Nah didinya Mama Khalil masantren didinya saket pantainya. Ari pek teh ku Mama Khalilna di Piwarang ayeuna nganggon doma. Di Piwarang ari wedus teh doma, Piwarang nganggon doma, jig nganggon doma. Jadi ti mimiti masantrenna nganggon doma we. Ari pek teh kisaran sabaraha tahun 12 tahunan, duka sabaraha tahunan kisaran kirang langkung 12 tahunan ayeuna orang tuana ngajemput bade ayeuna ngajemput namina Sobari ketrok we Mama Khalil Bangkalan teh Mama abdi teh bade nyanak ayeuna murang kali da ayeuna teh tos lami di pasantren di dieu teh 12 tahun tos lami bade sinamukim di ditu diperyogikeun diantosan ku masyarakat di Kuningan teh ari pek teh bingungeun Mama Khalil teh ke saha ngaranna Sobari nu mana da geus tos 12 tahun cek ieu na teh cek sepuh Mama Sobari teh dia teh tapi tak apaleun Mama Ciwedus teh ke da teh aya nu ngaran Sobari dipanggil roisna jig pangneangankeun nu ngaranna Sobari dina data teh teu aya Mama teh ngaran Sobari emut Mama Sobari teh oh meureun baheula anu pas masantren teh dititah ngangon doma oh teangan ku roisna teh teang cenah kaleuweung bisi aya nu ngangon doma diteang kaleuweung aya ternyata nu ngangon doma. Oh iya Sobari teh datang ayeuna ka bumina. Maneh Sobari tiba heula can pernah ngaji. Teu acan Mama. Nah acan pernah ngaji pan di Piwarangna ku Mama ge ngangon doma. Cenah abi mah 12 tahun teh teu pernah ngajina naon. Tapi ayeuna di leuweung teu balik da dititahna mimiti masantren naon ngangon doma. Waduh cenah kumaha bingung. Mangkaning ayeuna orang tuana ngajemput arek ayeuna dicanak eta Mama Sobari kanggo ngamalkeun di Kuningan. Masyarakat terus menunggu gitunya. Ayeuna teu aya pengganti, teu aya ajengan di Kuningan teh. Bingung Mama Khalil Bangkalan Madura teh, tapi tenang da waliullah. Tah teras ayeuna saparantos kitu dicanak we ku sisi laut ku Mama. Ke antosannya ibu bapak anu ek ngajemputna teh. Jig we bade uwi heula ti payun jig uwi. Di payun ke ieu mah ek di ieu dagoan heula 3 poe di dieu. Pan atuh 12 tahun can pernah naon? Ngaji can pernah nasoro acan. Teu apal al-kalamu acan. Dan dititahna ngangon doma ku bakat turut kanu jadi guru gitu. Dititah ngangon doma teh geus ngangon doma manehna teh. Akhirna dibere waktu orang tuana titah uwi heula. Cekeun Sobari mah di dieu 3 poe heula nya da bingung atuh. Ek dibalikeun ek ngajarkeun naon mah da teu bisaeuna naon leres teu. Teu bisa naon teu apal nasoro acan. Nah maka eta Mama Sobari hayu ngilu ka sisi laut. Ngilu eta sisi laut gitu. Titah ngadahar titah nginum cai laut. Sok inum ieu cai laut. Lamun ieu cai laut cek Mama Khalil teh cek guruna teh lamun ieu cai laut asin maneh dipencit ku kuring. Dipencit digereselkeun nya dipencit gitu. Dibunuh ku kuring. Lamun ieu cai laut amis maneh salamet jig maneh balik. Kan bingung leres teu. Ai cai laut kumaha rasana? Tah sedengkeun lamun maneh
ieu titah diinum ieu cai laut, lamun ieu cai laut nu dirasakeun ku maneh asin, maneh dipencit didinya dipencit ku kuring cek mama cek Holil teh. Tapi lamun ieu cai laut anu diasaan amis jig maneh balik ka Kuningan. Kan bingungnya. Nah, langsung di raosan sakali. Di raosan ku eta mama Sobari teh ku santri Sobari keneh nya can jadi mama ku Sobari teh. Bingung ngajawab teh da karaos naon? Asin da cai laut mah teu aya anu naon. Da anu amis kabeh oge cai laut mah naon? Asin. Aduh bingung lamun disebutkeun asin bisi naon dipencit. Dina hatena kulantaran Mama Sobari mah dipasihan kajujuran dina hatena da calon ulama gede. Dina hatena jujur mau ngabohong kanu janten guru disebutkan ek asin ek amis. Asin mama. Wah, leras cenah geus di langsung bedog teh geus dikieukeun. Bener sia asin eta asin coba sakali deui kadua kalina. Masih kene asin mama tetep masih kene asin. Nu katilu kalina mangga mama bari dipencit mah abi. Da naon ayeuna da diasaan teh nu geus tilu kali ge naon wae? Asin wae. Nah, geus kitu diasupkeun deui teu jadi dipencitna teh. Padahal kan cek tadi lamun nyebutkeun asin bakal asupkeun deui si bedogna teh. Ari cek mama Holil teh tah maneh ayeuna dina nalika balik ka imah kitu nu didugikeun ka masyarakat mun asin bejakeun asin mun amis bejakeun amis nu halal bejakeun halal nu haram bejakeun haram ulah nu halal diharamkeun nu haram dihalalkeun jig tidinya balik we dah balikna teh atuh jadi ulama besar itu barokahna Mama Holil Bangkalan Madura elmuna mah kuriji eta naon nu asin bejakeun asin ulah disumpat-sumput nu amis bejakeun amis salat misalkan wajib bejakeun salat teh wajib ulah ayeuna diharamkeun ayeuna misalkan arak zina haram ulah dibejakeun halal nu asin tetap asin nu amis tetap amis. Itu bejakeun hukum saperti kituna ulah ayeuna disumpat sumput maka ilmu eta nu dicana ku Mama Ciwedus ayeuna uih ka Kuningan akhirna jadi ulama besar meureun dipasihan kabarokahan barokah khidmat 12 tahun ayeuna kanu janten guruna khidmat 12 tahun ngangondoma guruna maka uihna oge barokah itu nya wasilahna ilmu eta yang pahit katakan pahit yang asin katakan asin tah kudu sapertos kitu menyampaikan hukum. Nah di lemurna akhirna aja jadi ulama besar murid-muridna sa Jawa Barat ulama kiai Jawa Barat itu sadayana ge sanadna muridna nyaeta murid Mama Sobari Ciwedus Kuningan anjeunna ti Mama Holil Bangkalan Madura Mama Holil ti Syekh Nawawi Al-Bantani tuluy dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami nya dugikeun ka ayeuna haji sami kadituna teh ka Mama Ciwedus guruna teh Aujang sami kadituna ka Mama Ciwedus lewat Mama Holil lewat ayeuna dugi ka Rasulullah dugi ka hidup ge ieu teh murid-muridna sami turun teh murun paham teh nah itu adalah naon kata di manu janten murid kanu janten guru kenging kabarokahanana sapertoskeun ieu dititah mencit bapana da mencitnya gitu. Karena jadi dina hate dina patekadan santri itu tidak boleh mengunggulkan siapapun kecuali guru. Nah nu dipikan cinta ulah ayeuna nu sejen tapi kudu guru. Nah salajengna hikayat ayeuna nu bade dicaritakeun teh mana al hikayatus sabiata asyara al hikayatu ari carita al hikayatu ari carita sabiata asyara ta anu nomor ka 17 pi adami mukhalafati tilmidi eta tetep dina henteu nyulayaanana nu janten murid bimu adami mukhalafati tilmidi dina henteu nyulayaanana nu janten murid teu nyulayaanana nu janten murid li saykhihi ka guruna itu tilmid eta kan sanes laras eta nya li saykhihi ka guruna itu tilmid ukiya dicaritakeun ani saykhi ti guru Ahmad bin Abi Al-Harawi Ahmad bin Abi Al-Harawi naon annahu saya kosna itu Syekh Ahmad naon annahu saya kosna itu Syekh Ahmad ahada eta janji itu Syekh Ahmad ahada eta janji itu Syekh Ahmad saykhuhu ka guruna itu Syekh Ahmad saykhuhu ka guruna itu Syekh Ahmad Aba Sulaiman Ad-Darani tegas nama Aba Sulaiman Ad-Darani
Syekh Ahmad janji kanu janten guruna nyaeta Abba Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu amin. Janji erek naon ka guruna eta murid, janji kanu janten guruna erek naon Allah yu khalifa kana yen moal nyulayan itu Syekh Ahmad. Allah yu khalifa kana yen moal nyulayan itu Syekh Ahmad, moal menentang moal ngalawan itu Syekh Ahmad hu ka itu syaikhuhu, hu ka itu Syekh Aba Sulaiman, hu ka itu syaikhuhu Aba Sulaiman. Anjeunana janji moal nentang moal ngalawan ka guru na pisaiin dina hiji perkara, pisauin dina saban-saban perkara. Palamma kana maka dina samang-samangsana bukti itu Syekh Ahmad, palamma kana maka dina samang-samangsana bukti itu Syekh Ahmad data yaumin dina hiji poe, data yaumin dina hiji poe jaa eta soan. Apa soan teh? Sumping ka guru datang ja eta sowan itu Syekh Ahmad. Sowan teh nepangan guru silaturahmi kanu janten guru. Ja eta sowan itu Syekh Ahmad, ja eta sowan itu Syekh Ahmad wa huwa bari ari itu Syekh Abi Sulaiman, wa huwa bari ari itu Syekh Abi Sulaiman guru na teh masgulul qalbi eta anu ditungkulkeun hatena, masgulul qalbi eta anu ditungkulkeun hatena. Pakola nuju ayeuna hatena teh nuju aya katungkul kana sesuatu guruna teh. Hartosna muridna sumping sowan nepangan guruna sowan teh atuh silaturahmi ka bumi guruna. Kaleresan si guruna teh nuju ayeuna hatena teh nuju aya emutaneun gitu hatena teh. Pakola tuluy nyarios itu Syekh Ahmad, pakola tuluy nyarios itu Syekh Ahmad lahu ka itu Syekh Aba Sulaiman, lahu ka itu Syekh Aba Sulaiman. Ya ustadu, hei ustad, ya ustadu, hei ustad. Cek ayeuna muridna nyaeta Syekh Ahmad. Ya ustad itu pun guru qad hamiyatan nuru, qad hamiyat nyata geus panas, qad hamiyah nyata geus panas, qad hamiyah nyata geus panas. Naon attan nuru, naon attan nuru tungku, naon attan nuru dapuran tungku, naon attan nuru dapuran tungku dapur. Nah, jadi guru nate keur ayeuna ngalamun meureunnan, keur ayeuna loba emutan, langsung ayeuna teka emutan bahwa ayeuna di dapur teh aya mungkin kahuruan mungkin gas bolong, lamun baheula mah mungkin ayeuna kahuruan kana bilik dapurna. Nah, terangeun ku muridna nu nuju sowan eta kadinya teh. Guru itu cenah di dapur asa panas, guru di dapur asa panas. Palam yukalim maka teu nyarios itu Syekh Aba Sulaiman, palam yukalim maka teu nyarios itu Syekh Aba Sulaiman ka itu Syekh Ahmad, ka itu Syekh Ahmad. Tuluy teu ngawaler, guruna teh repeh we teras. Padahal dapur geus naon kahuruan. Ku muridna teh, guru itu dapur panas. Pakaroro maka ngabulak balik itu Syekh Ahmad, pakaroro maka ngabulak balik itu Syekh Ahmad alaihi ka itu Syekh Aba Sulaiman, alaihi ka itu Syekh Aba Sulaiman. Dalika kana itu lapad qad hamiyat tanur, dalika kana itu lapad qad hamiyat tanur. Miroron kalawan bulak balik, miroron kalawan bulak balik. Terasa gitu, guru itu di dapur naon kahuruan itu panas di dapur tuh, panas di dapur. Nah, palamma aktaro maka dina samang-samangsa ngalobakeun itu Syekh Ahmad, palamma aktaro maka dina samang-samangsa ngalobakeun itu Syekh Ahmad, ngalobakeun itu Syekh Ahmad alaihi kana itu zalik, alaihi kana itu zalik kana nyebutkeun qad hamiyat tanur geus panas itu do dapuran tungku. Qala maka ngawaler, qala maka nyarios, qala maka nyarios itu Syekh Aba Sulaiman, qala maka nyarios itu Syekh Aba Sulaiman lahu ka itu Syekh Ahmad, lahu ka itu Syekh Ahmad. Kumaha cariosan guruna? Idhab padhul, idhab padhul, idhab geura init, idhab kudu init anjeun, idhab kudu init anjeun, idhab kudu init anjeun padhul maka asup anjeun padhul tuluy asup anjeun padhul tuluy asup anjeun. Itu kakarek sadar ayeuna geus sabaraha kali guru itu panas di dapur, ngebul itu di dapur asa panas, ibu guru bisi kahuruan.
Ayo ya gitu. Ai guruna teh nuju kan hatena nuju naon seueur emutan. Itu teu fokus. Ari pek teh kitu geus sadar geus sababaraha kali. Lah nya jiga tuh ini gitu ka muridna teh. Ka muridna anu nuju soan ka dinya teh. Jig ini tingali ka dapur, jig asup ka dapur tingali ini bisi aya naon. Cenah kitu cik guruna teh. Padahaba tuluy indit itu Syekh Ahmad. Padahaba tuluy indit itu Syekh Ahmad. Min ingdihi disandingan itu Syekh Aba Sulaiman. Min ingdihi disandingan itu Syekh Aba Sulaiman. Wadakhola jeung asup itu Syekh Ahmad. Wadakhola jeung asup itu Syekh Ahmad. Kuruju ameh henteu kudu ditulis wae. Wadakhola jeung asup itu Syekh Ahmad rujuna naon nganggo angka naon. Pita nuri dina dapuran tungku. Pita nuri kana dapuran tungku. Sup we katungku ka ayeuna ka dapur mun ayeuna mah mun bahasa Sunda lemes nama kapawon. Lebat we kapawon eta si murid teh da dititah lebet teh menerkeun bisi aya naon kahuruan. Tuluy ayeuna ternyata dirinya teh bener-bener kahuruan sampai etana oge sadayana nu diuseusi-usina dapur, saeusina tungku tempat ayeuna nyangu beak kabeh kahuruan. Sedangkan si eta murid kan di jero nya. Si muridna teh di jero kan tadi ditah asup ka tungku jig benerkeun. Nah teu balik-balik ieu murid teh di jero kahuruan beuki ngagedur eta si dapuran tungku teh. Nah, falamma kana maka dina samangsa bukti. Falamma kana maka dina samangsa bukti itu dakhola. Falamma kana maka dina samangsa bukti itu dukhul atau napi dakhola masdarna dukhul ba'da saatin eta tetep dina sabada sajam ba'da saatin eta tetep dina sabada sajam geus sajam eta murid teh teu balik. Nah ieu teh cenah ditungku wae ke pan ari seuneu beuki ngagedur beuki panas boa-boa ka duruk. Qala maka nyarios saha as'ihu Abu Sulaiman guruna. Qala maka nyarios saha Abu Sulaiman, saya Abu Sulaiman ilhaku ka santri sajen ya. Aya santri saja ngageroan, ilhaku kudu nuturkeun aranjeun kabeh, ilhaku kudu nuturkeun aranjeun kabeh, Ahmada ka Syekh Ahmad, tuh tuturkeun si Ahmad di jero dapur geus sajam teu balik jig teh angku sararea. Fa innahu maka saya kosna itu Syekh Ahmad, fa innahu maka saya kosna itu Syekh Ahmad, ahada eta janji ni kakuring cek guruna teh ahada eta janji itu Syekh Ahmad ni kakuring Allah yukhlifa kana yen moal nyulayaan itu Syekh Ahmad Allah yukhlifa kana yen moal nyulayaan itu Syekh Ahmad ni kakuring fi syai'in dina hiji perkara fi syai'in dina suwiji perkara jig teh buru ka dapur da ajeunna mah geus janji moal ayeuna nyulayaan kakuring teh moal ayeuna hianat ka kuring teh moal ayeuna ingkar bakal ngalaksanekeun wae paja'u tuluy daratang itu para santri. Paja'u tuluy daratang itu para santri ilaihi kaitu Syekh Ahmad tuluy diteang ka dapur teh walah nu keur ngagedur kitu sajam geus teu balik wahroju jeung ngalaluarkeun itu para santri kaitu Syekh Ahmad dikaluarkeun eta Syekh Ahmad teh minatan nuri tina dapuran tungku dapuran tungku ngan istimewana kulantaran ayeuna nu janten Syekh Ahmad teh ayeuna naon punya ikrar punya janji teh ka guruna teh moal ayeuna nyulayan ka janten guru moal hianat ka guru dina hatena tos ditekadkeun kuring mah erek ngalaksanakeun sagala rupi nu diparentahkeun ku guruna moal nyulayaan ka guru teh moal ayeuna teu ngalakonan naon diparentahkeun guru khidmat kanu janten guru kaajaibanana sajam dibeuleum dina tungku walam tadurro jeung teu madarat teu bahaya walam tadurro jeung teu ngabahayakeun kaitu Syekh Ahmad naon annaruseuneun ternyata Syekh Ahmad itu juga Nabi Ibrahim kan ayeuna diduruk ayeuna ku saha ku Raja Namrud
ku seuneu nage ayeuna meunang ngumpulkeun salemur seuneu nage mun di masa pasantreneun api ungu nage lain saencerot di lapang. Nabi Ibrahim mah dibeuleum nage ku salemurun sapasantreneun dieu meureunna tah seuneu nage digolakeun diasupkeun karinya. Tapi naon kuni bardan wasalaman ala Ibrahim dina Quran aya dina tafsir. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau seuneu ayeuna jadilah engkau seuneu ayeuna anu tiis anu nyalametkeun ka Nabi Ibrahim. Eta kakawasan saha Gusti Allah karena Nabi Ibrahim itu khidmat ayeuna ka Gusti Allah. Tahnya kitu deh. Ieu murid ayeuna khidmat kanu janten guruna, alim nyulayaan kanu janten guruna ketika dititah jig init ka dapur benerkeun ayeuna padahal nuju ayeuna nuju naon? Kobaran api nuju ayeuna kahuruan tapi dilaksanakeun tapi eta geus sajam teu balik-balik ternyata diteang ayeuna ku santri nu sajen eta Ki Ahmad eta Syekh Ahmad Al-Harawi Syekh Ahmad bin Abi Al-Harawi ternyata henteu cilaka henteu kaduruk aman dapurna ayeuna mah jadi beres ayeuna terus Syekh Ahmad keluar bari kaayaan naon kaayaan salamet teu kabeulem ku seuneu narakanya eta kuni bardan wasalaman ala Ibrahim seuneu bakal ayeuna jadi tiis lamun eta seuneu aya dina ridona guru eta seuneu aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Ieu dicanak kisah ieu di tina kitab Al-Manhajus Sawi. Al-Manhajus Sawi. Begitu juga dina kitab Risalatul Qusyairiyah. Nah, catatan sok. Syekh Ahmad eta teh orang mana? Ieu teh fiktif belaka apa kisah nyata? Ini adalah kisah nyata. Syekh Ahmad bin Abi Al-Harawi itu cirian tadi luhur kan tadi aya Syekh Ahmad bin Abi Al-Harawi anu kadurukna teh ya, anu muridna teh ya, anu berbakti ka guruna. Eta nyata orang Damaskus. Orang mana? Damaskus. Damaskus itu amun ayeuna mah Damaskus itu adalah ibu kota ayeuna Syria atau Suriah, kapungkur mah negeri Syam. Orang mana cenah Syekh Ahmad bin Abi Al-Harawi teh? Ulama besar ayeuna mah. Orang mana? Damaskus. Di mana Damaskus teh naura? Damaskus teh ayeuna di Syria, Syria, negeri Syria atau Suriah ya negeri Syam kapungkur. Itu terus masantren kak guruna nyata Abu Sulaiman Ad-Daroni. Abu Sulaiman Ad-Daroni masantrena pupusna yuswa 200 salatina 30 wa mi'ataini jeung 200 tahun 230 Hijriah pupusna eta Syekh Ahmad Al-Harawi bin Abi Al-Harawi teh tahun sabaraha 230 Hijriah. Berarti salit deui kana lahirna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir 240 Hijriah. Ieu pupusna Syekh Ahmad bin Abi Al-Harawi itu 230 Hijriah. Wa kana Al-Junaid yaqulu Ahmad bin Abi Al-Harawi Raihanatus Syam tuh saur Syekh Junaid Al-Baghdadi masih kena As-Sufi anjeunna nyebatkeun bahwa Syekh Ahmad bin Abi Al-Harawi itu Raihanatus Syam itu seseungitna negeri Syam. Jadi gelarna Syekh nu bieu nu kaduruk tapi salamet ya henteu kaduruk henteu ayeuna henteu ngepek ayeuna seuneu disebutna teh gelarna saur ulama Sufi Syekh Junaid Al-Baghdadi naon Raihan si Raihan apa Raihanatus Syam. Raihan itu adalah seseungit harumna negeri Syam. Nu nyeungitkeun negeri Syam teh nyaeta ku ieu ku Syekh Ahmad bin Abi Al-Harawi anu ta'dim kanu janten guruna anu teu nyulayaan kana parentah guruna anu taat ka guruna anu khidmat kanu janten guruna anu teu kaduruk ayeuna ku kobaran api. Nah, jadi seseungit negeri Syam Raihanatus Syam. Itu. Salajengna hikayat nomor kesimpulanana silahkan disimpulkan masing-masing. Pelajarannya silahkan ambil masing-masing. Al hikayatu ari carita atsaminata asyarata. Dagis calerdasnya paling tersedaya. Atsaminata asyarata nu nomor ke-18. Salajengna cerita nomor ke-18. Fi tawassul tilmidi eta tetep dina martelakeun ayeuna tawassulna seorang murid. Tawassul, nah seorang murid tawassul itu
nyieun cukang lantaran seorang murid. Fi tawassuli tilmidi eta tetep dina martelakeun tawassulna seorang murid nyieun cukang lantaran, nyieun perantara. Tulis ieu na Indonesiana. Sunda nama naon cukang lantaran, Indonesia nama naon perantara, membuat perantara nak seorang murid nyieun cukang lantaran seorang murid li saikhihi ka guruna itu tilmid, li saikhihi ka guruna itu tilmid. Jadi meminta bantuan ayeuna ka janten guru tawassul hadoroh kanu janten naon guru. Ieu kisahna ieu. Yuhka dihikayatkeun dicaritakeun an ba'dil masyayikh ti sapalina pirang-pirang guru, an ba'dil masyayikh ti sapalina pirang-pirang guru, naon annahu sayaqosna itu ba'du, naon annahu sayaqosna itu ba'du, yauma kharaj annahu sayaqosna itu ba'du, kharaja eta keluar itu ba'du, kharaja eta keluar itu ba'du, yauman dina hiji poe, yauman dina hiji poe, huwa ari itu ba'du, huwa tegesna itu ba'du, wa tegesna itu ba'du, wa talamidatuhu jeung pirang-pirang santrina itu ba'du, wa talamidatuhu jeung pirang-pirang santrina itu ba'du. Diceritakan pada suatu hari seorang guru berangkat bersama para santrinya. Angkat ke mana? Duka munggahan itu angkat nate duka ayeuna liburan akhir usana duka kumaha ieu teh. Berangkat pokoknya mangalabring sarang ayeuna muridna ila sipil bahri menuju ke pantai, ila sipil bahri menuju ke pinggir laut. Naon pinggir laut teh? Pantai. Ila sip itu pinggir, bahri itu laut. Ila sipil bahri menuju ke pinggir laut. Naon teh? Pantai. Arangkat misalkan ke Pangandaran. Patawad doa tuluy wudu itu si ba'du, tuluy wudu itu ba'du, patawad doa tuluy wudu itu ba'du. Langsung we wudu di dinya teh dina cai laut. Sah teh dipae wudu cai laut. Nyasa almiyahu alati ya juju atatiru biha sabu miyahin ayat 7 cai pokona mah cai laut, cai hujan itu sah dipakai wudu. Patawadoa tuluy wudu itu si ba'dul masayyi sumakola tuluy nyarios itu ba'du, sumakola tuluy nyarios itu ba'du lahum ka itu talamid, geus guruna wudu tina cai laut eta langsung nyarios ka muridna teh kadarieu. Ini ra'aitu an-na'buru al-bahra wa namshi fihi. Ini saya kosna kuring cek guruna. Ini saya kosna abdi. Ra'aitu eta ngayakinkeun abdi. Ra'aitu eta ngayakinkeun abdi. An-na'buru kana yen ngaliwat abdi urang sadayana. An-na'buru makan mutakalim al-ghair. An-na'buru kana yen urang ngaliwat urang sadayana. An-na'buru kana yen urang ngaliwat urang sadayana. Al-bahro muntas atau naburo teh naon ngaliwat teh garis miring neh arti muntas. Anaburo kana yen urang ngaliwat urang muntas urang sadayana, urang muntas ka mana? Al-bahro kana ieu laut. Al-bahro kana ieu laut, yuk urang muntas laut cenah kitu. Wa namsi jeung urang lempang sadayana. Pihi dina ieu bahru, Yuk urang muntas ka laut, urang lempang dina luhureun cai. Itu cek guruna teh dikumpulkan santrina teh kan ngajareng hok pakolu maka nyarios itu talamid, murid-muridna nyarios kumaha inna nakhofu an nagroko, inna saya kosna abdi sadaya nakhofu eta sieun abdi sadaya an nagroko kana yen naon telem nih kana yen tilelep kana yen tenggelam kana yen tilelep abdi sadaya an-nagroko kana yen tilelep abdi sadaya. Aduh alim bisi asieun abdi mah sieun naon tilelep teu tiasa papa dina luhureun cai mentas lautan ayeuna leumpang naluhur cai alim sieun ayeuna tilelep tuluy we kieu pakola tuluy nyarios itu ba'du kulu kullukum
kudu nyarios aranjeun kabeh santri kudu nyarios aranjeun kabeh para santri kulukum tegasna masa kabeh aranjeun kabeh kulukum tegasna masa kabeh aranjeun kabeh kumaha nyariosna ya saikhu fulan kana lapad ya saikhu fulan bari kieu guruna teh nyebutkeun ya saikhu fulan teh bari kieu pandanganna ya saikhu fulan itu ya saikhu fulan ya saikhu fulan sok we ngobrol ya saikhu fulan bari kieu pandanganna ya hartosna ya saikhu hai guru ya saikhu fulan contoh fulan itu nama samaran contoh nami guruna teh wa jeje teh ya saikhu jeje sok we sebutkeun ya saikhu jeje ya saikhu jeje musiron barina anu ngisarahan musiron barina anu ngisarahan kan guru spiritual musiron barina anu ngisarahan itu si saha si guru teh si ba'du musiron barina anu ngisarahan itu si ba'du ila nafsi kana dirina itu ba'du ila nafsi kana dirina itu ba'du jadi kieu ngisarahan kana dirina sok we cari ucapkeun ya saikhu fulan ge bakal bisa leumpang dina luhureun cai lamun urang sok we ucapkeun ya saikhu jeje ya saikhu jeje panggil jadi wasilah tawasul kanu janten guru sok we ucapkeun ayeuna bismillahirrahmanirrahim tawasul ayeuna ku maha guru wa jeje bisa leumpang da bisa eta kitu tawasul tah eta teh cariosan eta teh nya tulis kasih sina tegas nama nyarios kieu ya saikhu fulan teh bismi syaihi contoh bismi syaihi bismillahi wa bismi syaihi carana kitu tawasulna bismillahi kalawan nyebat dengan Allah bismillahi wa bismi syaihi nulis bismina sarua jeung bismillahi wa bismi asyaihi guru bismillahi wa bismi syaihi saha guruna sebutkeun Qutbiddin contohna ieu mah nu kisah nyata nu ieu mah nyata guruna teh namina Qutbiddin Qopto ba Qutbi ad-dinan Qutbiddin bismillahi wa bismi syaihi Qutbiddin nah ieu mah kisah nyatana nyata nami guruna saha Qutbuddin bismillahi wa bismi syaihi bismillahi wa bismi syaihi Qutbiddin kumaha tawasulna bismillahi wa bismi syaihi Qutbiddin gentos contoh ayeuna guru hidupna wajaje bismillahi wa bismi syaihi wa jeje gitu contoh ayeuna si Abdul Muhi guruna contoh berarti bismillahi wa bismi syaihi Abdul Muhi gitu itu cara tawasulna tawaku hadoroh heula ka Kangjeng Nabi ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam terus wa ila syaihi ka guruna sa guruna misalkan wa ila syaihi guru abdi kapungkur teh wa jeje al-fatihah langsung ngelumpang dina luhureun cai nah ieu kisah nyatana seperti itu ini hanya kekuasaan Allah yang berkatanya ieu teh bisa leumpang nanya tetep kekuasaan Gusti Allah ngan wasilahna hadoroh kanu janten guru nah matak lamun sagala rupi sesuatu bade ngaos hidup teh bade nanaon bade nuju ayeuna ngadoa nah, doakeun ayeuna nu janten guru wasilah kanu janten guru wa insyaallahu wa insaa jeung lamun ngersakakeun wa insyaallah cenah teh guruna teh wa insaa jeung lamun ngersakakeun insyaallah Gusti Allah la tagrokuna moal tirelep aranjeun kabeh la tagrokuna moal tirelep aranjeun kabeh insyaallah moal tirelep aranjeun kabeh teh sok we sebutkeun bismillahi wa bismi syaihi Qutbiddin tuluy paqolu ngararomong we da percaya kana janten guruna paqolu maka nyararios itu talamid paqolu maka tuluy nyararios itu talamid pokok ngarobrol itu talamid teh dalika kana itu ya saikhu fulan dalika kana itu ya saikhu fulan mutawassilina barina gawe tawasul kabeh mutawassilina barina gawe tawasul kabeh gawe tawasul teh naon cukang lantaran Indonesiana naon perantara mutawasilina barina gawe cukang lantaran kabeh mutawasilina barina gawe perantara kabeh mutawasilina barina gawe tawasul kabeh bihi kalawan itu syekh kabeh we maraca bismillahi wa bismi syaihi Qutbiddin ya Syekh Qutbuddin ya Syekh Abdul Qadir ila wahidan kecuali saurang
saurang mah ieu mah aya nu teu maca. Minhum ti itu talamid, minhum ti itu talamid. Saurang mah repeh we balem. Kalau ngoprek irung nu saurang mah balem we. Pakola tuluy nyarios itu wahid, pakola tuluy nyarios itu wahid. Eta mah kalah nyuhunkeun teh ya Allah. Teu disebutkeun disertai guruna. Bismillah we hungkul teu bismillahi wa bismi saiki. Ya Allah gitu. Pas batur mamacana ya Syekh Hupulan, ya Syekh Abdul Qadir bisa lalumpang. Nu ieu mah nu saurang mah teu mungeun nya teu nurut teh ka guru kalah nyebutkeunana ya Allah gitu. Ka Allah hungkul ya Allah. Pagoriko atau lamun bismillah mah bismillah we hungkul henteu wa bismi sahi teu gawe cukang lantaran teu tawasul ka guruna. Pagoriko maka tilelep itu si Wahid nu balem teh pagoriko maka tilalap itu si Wahid dan ngomong nakur bismillah hungkul ya Allah hungkul teu wa bismi sahi pagoriko maka tilalap itu si Wahid pakola tuluy nyarios lahu ka itu si Wahid pakola tuluy nyarios lahu ka itu si Wahid sa syaihu guruna Qutbuddin kul mislaum kul kudu ngucap anjeun kul kudu ngucap anjeun hai Wahid kul kudu ngucap anjeun mislaum kana sapertoskeun itu talamid mislaum kana sapertoskeun talamid tuturutan santri sajen tinggal santri sajen ge saralamet ngucapkeunana ya Syekh Hupulan ngucapkeunana bismillah wa bismi sahihi sok maneh ge kitu turutan wasa ukhbiro jeung tereh ngabejakeun kuring wasa ukhbiro jeung tereh ngabejakeun kuring ka anjeun bidalika kana itu kul mislahum bidalika kana itu kul mislahum pakola tuluy ngucap deui itu pakola tuluy ngomong itu si Wahid pakola tuluy nyarios itu si Wahid mislahum kana sapertoskeun itu talamid mislahum kana sapertoskeun itu talamid akhirna si murid anu tilalep eta geus kikieuan atuh geus kituan ku naon dina cai ku guruna teh maneh mah teu teu nurutkeun panitah sok ucapkeun ulah ya Allah engko tapi ya Syekh Hupulan bismillah engko tapi bismillahi wa bismi sahihi Qutbuddin sok ucap geus kikieuan mohon atuh geus kituan teh bismillah wa bismi sahihi kaluhur deui lempang deui bisa we ternyata lempang panaja maka salamet itu Wahid panaja maka salamet itu Wahid waqoma jeung jumeneng itu si Wahid nangtung atuh waqoma jeung nangtung itu si Wahid yamsi barina lempang itu si Wahid waqoma jeung nangtung si Wahid yamsi barina lempang itu si Wahid mahum sartana itu talamid lempang mana cai bisaeun mahum sartana itu talamid pakola uluy nyarios lahum ka itu talamid pakola tuluy nyarios lahum ka itu talamid sa sayhu guruna matak ieu kudu turut kana cariosan guru mun cek guru di titahna kitu kudu dilaksanakeun lamun teu dilaksanakeun tilelep ieu ge cilaka pakola tuluy nyarios lahum ka itu talamid sa sayhu guruna innakum lam tata'ahalu li khitabil haqqi hatta tukhatibuhu fa amartukum an tatawassalu ilaihi bi fa kun wasitatan bainakum wa bainahu bi annakum muta'ahaluna li khitabi wa ana muta'ahaluna li khitabi fa idza balagtum maqami fa khatibuhu cek guruna teh kitu kumaha innakum saya kosna ranjeun kabeh para santri innakum saya kosna ranjeun kabeh lam tata'ahalu eta can jara di ahli aranjeun kabeh lam tata'ahalu eta can jara di ahli aranjeun kabeh lihitobil haqi kana ngahitoban Allah lihitobil haqi kana ngahitoban Allah nu maha lihitobil haqi kana nyarios sareng Allah gitu maksudna lihitobil haqi kana nyarios sareng Allah anu hak hatta tukhatibu sehingga yen ayeuna nyarios aranjeun kabeh hatta tukhatibu sehingga yen nyarios aranjeun kabeh hu ka Allah hu ka itu Allah al haq anjeun teh can layak ngomong bismillah hungkul mah anjeun teh can layak ayeuna menta ka Allah langsung mah anjeun can layak nyarios jeung Allah langsung mah maka kulantaran kitu pamartu maka marentah kuring kum karanjeun kabeh pamartu maka marentah kuringkum karanjeun kabeh anta tawassalu kana yen gawe tukang lantaran aranjeun kabeh anta tawassalu kana yen tawassul aranjeun kabeh basa Arabna mah anta tawassalu kana yen tawassul aranjeun kabeh Sundana kumaha anta tawassalu kana yen gawe tukang lantaran aranjeun kabeh
Indonesia na anta tawasalu kana yen gawe perantara aranjeun kabeh ilaihi ka Gusti Allah. Ilaihi ka Gusti Allah bi kalawan kuring ilaihi ka Gusti Allah bi kalawan kuring tuh matak cek kuring oge maneh mah can nepi ka Allah. Matak moal bisa. Matak gawe tawasul, gawe jembatan, gawe tukang lantaran, gawe perantara ka kuring gitu. Sebab guru nama geus nepi ka Gusti Allah kayak dibawa ku guru nangilu. Pakunu maka bukti kuring wasitotan eta jadi perantara bainakum antara aranjeun kabeh santri bainakum antara aranjeun kabeh wa bainahu jeung antara Allah yeuh maneh kuring teh jadi perantara nganepikeun cariosan hidup ka Gusti Allah. Dalamun hidup langsung nyarios ka Gusti Allah mah moal bisa nepi da can waktuna can nepi mata tawasul ka kuring. Cara kieu atuh cara hidup misalkan arek ayeuna menta duit ka ayeuna ka bupati bisa moal sabab ente can nepi ka darajatna ka darajat bupati tapi kumaha carana ente menta tawasul nyieun perantara ka asisten pribadi bupati caketanana misalkan ka sekretarisna ka anu caket anu gawe di pendopona ngarewas abi yeuh ngajukeun proposal hoyong artos kan kumaneh mah moal bisa ka bupati langsung lain itu tapi hidup kanu deket jeung bupati saha aya di lemur misalkan anu gawe ayeuna di misalkan ke pemerintahan tah titipkeun ka dinya oke nepi ka ditu proposal terus ayeuna geus nepi proposal duit teh cair ka ente kartos teh jadi we ayeuna boga jadi urang moal bisa langsung nepi ka ayeuna ka bupati iwalti melalui perantarana eta aspri asisten pribadi para bupati nya kitu deui urang moal bisa nepi ka Gusti Allah orang moal bisa langsung nyarios ka Allah ya Allah salametkeun abdi hoyong bisa ayeuna leumpang dina luhureun caican waktuna mah moal bisa langsung nyarios ka Allah tapi urang kudu gawe perantara nyaeta ka guru urang nu mana guru urang geus nepi ka Gusti Allah cara tadi ka bupati teh kares teh nya jadi tawasul ka guru ya Allah jeung ayeuna wahai guruku ayeuna mudah-mudahan abdi teh tiasa leumpang meuntas kana ieu laut sarua jeung ngaji ge mudah-mudahan abdi tiasa kana ieu ngaji mudah-mudahan abdi tiasa dugi ka Allah mudah-mudahan tiasa ngabulkeun kana hajat abdi wasilah saha guru abdi anu nganepikeun guru ayeuna ka Gusti Allah leumpang bisa paham teu itu gawe wasilah gawe tawasul ka anu janten guru pamartu ana lillahi bi pakunu wasitun lianakum karena saya kos naranjeun kabeh lianakum karena saya kos naranjeun kabeh mutahaluna eta jadi ahli aranjeun kabeh mutahaluna eta nu jadi ahli aranjeun kabeh lihitobi kana nyarios jeung kuring maneh mah karek bisa nyarita jeung kuring lihitobi kana nyarios jeung kuring lihitobi kana nyarios jeung kuring can sanggup nyarios jeung Gusti Allah maneh mah karek bisa nyarios jeung kuring kewe ku kuring dititipkeun ka Allah ka hoyongna kitu wa ana jeung ari kuring ieu wali kutub namanya teh sembarang orang nu jadi guru kieu teh wali kutub wa ana jeung ari kuring mutahilun eta anu ahli li khitabihi kana nyarios jeung Allah li khitabihi kana nyarios jeung Allah fa idza balagtum tu kuring mah geus nepi ka Allah cek Syekh Qutbi ngaranna ge Qutbiddin itu adalah wali kutub Paida balagtum maka di mana-mana narepi aranjeun kabeh paida balagtum maka di mana-mana narepi aranjeun kabeh makomi kana darajat kuring pahotibu maka pe cumarios langsung aranjeun kabeh pahotibu maka pe cumarios aranjeun kabeh ka Allah pahotibu maka pe cumarios langsung aranjeun kabeh ka Allah berarti lamun ayeuna beti tos dugi kana derajat kuring pek ayeuna bisa cumarios ting Gusti Allah gina nya gitu gina terus teh gina nuju cumarios teh gitu lamun ayeuna geus nepi jeung Allah ngajina geus 50 tahun masantrena geus 50 tahun ibadahna geus bener wiridna geus ayeuna mantep geus dinas ibadahna salatna geus dinas kakarek itu mah geus bisa nepi ka Allah mah babari ari can bisa keneh nepi ka Allah mah nyaeta wasilah guru urang muntang urang ka guru ke ku guru dibawa ka Gusti Allah gitu jadi ieu perluna tawasul bisi aya anu teresep tawasul tah ieu dalilna nya ieu dalilna anu teresep tawasul kan cenah naon tawasul cek ayeuna Persib mah
ayeuna cek Persib mah naon cenah tawasul cenah gitu, naon ayeuna tahlilan, naon ayeuna tawasul kayu dalilna. Panan urang mah teu bisa langsung nepi ka Gusti Allah, urang mah make gawe tukang lantaran gitu. Si mayit itu emang si mayit eta geus murni bisa ayeuna dihampura dosana ku Gusti Allah belum tentu, makana tawasul ka saha, ka nabi tawasulna teh, ka para wali Allah, ka para sahabat, ka guru-guru, supaya naon, supaya eta mayit anu ditahlilan anu ditawasulan teh ayeuna dihampura. Da bawa teuing bisa nepi ka Allah eta mayit teh nya, bawa teuing ibadahna geus bener. Tah maka tawasul urang teh gawe tukang lantaran, gawe perantara ka saha, ka Kangjeng Nabi, ila hadratin nabi, ka para wali, wa ila jami'i auliyai, ka para guru, wa ila jami'i masa ihina al-Fatihah gitu. Tawasul supaya naon, atuh sugan we ku nabi anu geus nepi, geus pasti nepi ka Allah, guru-guru, para sahabat, para wali Allah geus jadi kakasih Allah. Mudah-mudahan ka barokahan ieu ge mayit oge kaca cenah kitu tawasul teh, daripada tilelep kan tadi anu teu tawasul malin. Geus we cenah kumaha Allah tilelep tadi oge kan, eta santri tadi anu teu nurut oge tilelep. Jadi kudu nurut ka guru, gawe tawasul cek guru nya tawasul, ayeuna lamun teu nurut nya tilelep cilaka. Al hikayatu ieu kisah ayeuna ieu teh dicanakeun kitab Al Fawaidul Mukhtarah halaman 45. Al hikayatu ari carita atasi ata asaro anu nomor ke-18, atasi ata asaro anu nomor ke-18. Sekarang cerita nomor ke-19, kisah nomor ke-19. Fi ta'allumil adabi eta tetep dina martelakeun belajar adab, belajar tata krama. Fi ta'allumil adabi eta tetep dina martelakeun, ta'allum itu belajar, adab itu tata krama, sopan santun, etika, belajar moral. Fi ta'allumil adabi eta tetep dina martelakeun adab-adaban tata krama. Wa ukiya jeung dicaritakeun naon annal khalifah tasayakosna pemimpin khalifah itu adalah presiden mun baheula mah, pemimpin presiden. Saha? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid tegas nama Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada namanya pemimpin khalifah setelah dinasti naon Abbasiyah, Umayyah. Pada dinasti Abbasiyah itu ada nama pemimpinna teh Harun Ar-Rasyid. Kan Nabi memimpin, Nabi maot kusaha Khulafaur Rasyidin, nyata ku Abu Bakar. Abu Bakar beres kusaha Sayyidina terus Sayyidina Umar beres Utsman, Sayyidina Utsman beres ku Sayyidina Ali beres kusaha nyata ku ayeuna dinasti Umayyah. Jadi kerajaan dinasti Umayyah, tuluy dinasti Abbasiyah, tuluy ayeuna aya dinasti ayeuna Utsmaniyah, ayeuna dugikeun ka Mesir, dugikeun ka Spanyol. Itu Spanyol teh Islam, Cordoba, itu Sevilla, Cordoba itu kota-kota Islam kan ayeuna jadi kota banteng teu jadi Islam. Nah, Harun Ar-Rasyid itu pada masa dinasti Abbasiyah, tinggal deui sejarah Nabi lilepat mah. Harun Ar-Rasyid nu jadi presiden, nu jadi pemimpin negara Islam, dicaritakeun anjeunna ba'atha eta ngutus. Ba'atha eta ngutus itu Harun Ar-Rasyid ibnahu ka anakna itu Harun Ar-Rasyid ngutus didinya tulis masantrenkeun budakna. Ba'atha eta ngutus itu Harun Ar-Rasyid ibnahu ka anakna itu Ar-Rasyid. Naon maksudna ngutus teh? Masantrenkeun budakna. Dipasantrenkeun tah budakna. Budak Harun Ar-Rasyid teh kasaha? Ilal Asmu'i ka Imam Asmu'i. Wah, terkenal Imam Asmu'i ma ahli nahu, ahli usul, ahli fikih, ahli hadis, ahli adab, ahli ayeuna bahasa, ti ayeuna ahli gramatika Arab, ti ayeuna penduduk Basroh. Nyata nu aya di kota Baghdad. Di kota Baghdad Basroh. Ilal Asmu'i ka Imam Asmu'i, tulis nu aya di kota Basroh Baghdad. Basroh Baghdad. Jadi di Baghdad teh aya ngaranna kota Basroh, mun di urang mah Jakarta. Di Indonesia teh ngaran Jakarta. Nah, di Baghdad teh aya ngaranna kota Basroh. Aya Basroh, aya Kupah kan nya. Lamun Basroh disebutna orang Basroh, ulama Basroh disebutna Bisriyin. Lamun orang Kupah disebutna Kufiyin. Nah, itu ahli-ahli nahu hungkul, ahli nahu, ahli sorof, ahli gramatika Arab, ahli bahasa, ahli usul, ahli fikih, ahli hadis. Ini teh Harun Ar-Rasyid teh, Raja Harun Ar-Rasyid teh nganterkeun budakna masantren ka Imam Asmu'i. Di mana? Di Basroh, di Baghdad.
wahwa jeung ari itu ayeuna wahwa jeung ari itu Asmu'i wahwa jeung ari itu Imam Asmu'i syaikhun eta guru syaikhun eta seorang guru min masyayikhil arabiyati tetap syekh ti pirang-pirang guru bangsa Arab min masyayikhil arabiyati tetap itu syekh ti pirang-pirang guru bangsa Arab guru bahasa Arab guru bangsa Arab orang Arab itu berguru ke Imam Asmu'i yang belajar gramatikal Arab itu ke Imam Asmu'i liu alima karena supaya yen ngawurukan itu Imam Asmu'i liu alima karena supaya yen ngawurukan itu Imam Asmu'i kaitu ibnahu kaitu ibnahu supaya Imam Asmu'i teh daek ngawurukan budak nah anterkeun kadinya al ilma kana sagala ilmu al ilma kana sagala ilmu timiti ilmu nahwu sorofna bahasana usulna fikihna adabna terus naon deui hadisna tafsirna sagalana wal adaba jeung kana ilmu tata krama wal adaba jeung kana tata krama supaya akhlakul karimah jadi tidak hanya pinter saja tapi harus berakhlakul karimah matak ayeuna di Imam Asmu'ikeun ge supaya dididik ayeuna tata kramana sopan santuna oge supaya cerdas pinter dina keilmuan nana paroa tuluy ningali itu Harun Ar-Rasyid paroa tuluy ningali itu Harun Ar-Rasyid kaitu Imam Asmu'i kaitu Imam Asmu'i tuluy dilongok misalkan geus sababaraha bulan misalkan ayeuna geus 5 bulan di pasantrenna Harun Ar-Rasyid teh sumping ngalongok ka eta putrana nu masantren di Imam Asmu'i paroa pas ngalongok paroa tuluy ningali itu Imam Asmu'i itu Harun Ar-Rasyid kaitu Imam Asmu'i yauman dina hiji poe ya tawaddau barina wudu itu Imam Asmu'i ya tawaddau barina wudu itu Imam Asmu'i wa yagsilu jeung ngumbah itu Imam Asmu'i wa yagsilu jeung ngumbah itu Imam Asmu'i rijlahu kana sampeanana itu Imam Asmu'i rijlahu kana sampeanana itu Imam Asmu'i tuluy we ningali ayeuna Imam Asmu'i teh nuju wudu we kieu terus ngumbah sampeana ku nyalira dikumbahan sampeanana terus wabnul khalifati jeung ari anak raja wabnul khalifati jeung ari eta anak raja subuh eta ngocorkeun itu Ibnul Khalifah ya subuh eta ngocorkeun itu Ibnul Khalifah alma kana cai ala rijli kana sampeanana itu eta kesaren saeta udangkeun ala rijli kana sampeanana itu Imam Asmu'i ala rijli kana sampeanana Imam Asmu'i tah muridna nyaeta budak raja eta nuju ngocorkeun cai jadi wuduna teh ku kan di padang pasir mah susahnya ayeuna di Baghdad mungkin ayeuna nuju panas kaayaan panas nah ayeuna ku teko ieu we ucurkeun ku teko kitu nuju ngucurkeun caina hungkul eta teh budak rajana teh eta we guruna wudu eta na we budak rajana teh ngocorkeun cai kitu wudu we kitu rajana teh ngumah sampean ku nyalira pataba tuluy negur nyacad pataba tuluy negur itu palataba tuluy negur sa al khalifah tu eta raja pataba tuluy negur sa al khalifah tu eta raja al usmu'iyah ka Imam Usmu'i al usmu'iyah ka Imam Usmu'i fidalika dina itu ya subul ma'a ilaih nun bi jazakallah fidalika dina itu ya subul ma'a fidalika dina itu ya subul ma'a tuluy we Imam ayeuna ieu non Raja Harun Ar-Rasyid teh negur nah pun guru gitu ka Imam Asmu'i teh faqala tuluy nyarios itu ayeuna Harun Ar-Rasyid faqala tuluy nyarios itu Harun Ar-Rasyid khalifah teh khalifah Harun Ar-Rasyid innama ba'atsuhu ilaika litu'allimahu wa tu'adibahu innama ba'atsu pastina wungkul ngutus kuring masantrenkeun kuring innama ba'atsu pastina wungkul ngutus kuring masantrenkeun kuring huka itu ibnu huka itu ibnu ka anak kuring ilaihi ka anjeun litu alima karena supaya yen ngawuruk anjeun litu alima karena supaya yen ngawuruk mere ilmu anjeun huka itu ibnu di samping ngawuruk ilmu watu adiba jeung karena supaya yen ngadidik tata krama anjeun watu adiba jeung karena supaya ngadidik tata krama anjeun huka itu ibnu kuring masantrenkeun ka dieu teh
di samping ayeuna ku anjeun sina dipaparinan ilmu, anjeun oge kudu ngadidik ka anakku kuring. Palimada maka karena naon perkara? Palimada maka karena naon perkara? Lam takmur teu marentah anjeun, lam takmur teu marentah anjeun hu kaitu ibnu, lam takmur teu marentah anjeun hu kaitu ibnu bi aya suba gambaran ku gambaran yen ngocorkeun itu ibnu, bi aya suba ku gambaran yen ngocorkeun itu ibnu, alma akana cai, alma akana cai bi aya suba gambaran yen ngocorkeun itu ibnu, alma akana cai bi ihda yadaihi ku salah saiji dua pananganana itu ibnu, bi ihda yadaihi ku salah saiji dua pananganana itu ibnu, bi ihda yadaihi ku salah saiji dua pananganana itu ibnu, wayag sila jeung ngabasuh itu ibnu, wayag sila jeung ngabasuh itu ibnu bil ukhra ku leungeun anu sejenna, bil ukhra ku leungeun anu sejenna, aya bil yadil ukhra tegasna mah ku leungeun anu sejenna, aya bil yadil ukhra tegasna mah ku leungeun anu sejenna, rijlaka kana sampean anjeun, rijlaka kana sampean anjeun gitu. Nah, henteu ngadidik itu ulah kur ngocorkeun hungkul kedah nama saya nama eta si murid teh eta budak raja nu janten murid Imam Masyumi teh, tapi leungeun katuhu ngocorkeun cai ku teko kieu guruna wudu tah leungeun kenca murid kedah nama bari masuhan ayeuna naonna sampeana jadi kitu tah kocorkeun ieu di masuhan ieu kocorkeun ieu masuhan naon masuhan sampai ya na kedah nama itu ulah ayeuna guru anu masuhanana kur ngocorkeun hungkul kirang adab eta teh kirang sopan cek Harun Ar-Rasyid teh kunaon teu kitu. Nah, itu adalah pentingna ayeuna ngadidik tata krama adab-adaban. Ieu dicandakina kitab Ta'limul Muta'allim syarahna halaman 38. Al hikayatu ari carita al isruna anu nomor ka-20. Al isruna anu nomor ka-20 fi ahammiyati ilmil alati dina pentingna ilmu alat, fi ahammiyatil alati dina pentingna ilmu alat. Hiji asy-syaikhu ari guru, asy-syaikhu ari guru al kamilu anu sampurna, al kamilu anu sampurna, al wasilu anu tepi ka Allah, al wasilu anu tepi ka Allah, al arifu anu marifat ka Allah, al arifu anu marifat ka Allah, azzaiku anu ngabogaan rasa, azzaiku anu ngabogaan rasa, al alimu anu pinter, al alimu anu pinter, al amilu anu amal, al amilu anu sok beramal, al muasilu anu bisa nganepikeun, al muasilu anu bisa nganepikeun. Zakaria Al Ansori tegas nama Syekh Zakaria Al Ansori. Saha Zakaria Al Ansori teh geus dicaritakeun kamari dina lakon aya nyaeta anu mimiti asup masantren di jubah make sorban disebut dicibir ku ayeuna ku rerencanganna kumaha dicibirna teh, euy Syekhul Islam datang euy, disebut Syekhul Islam padahal kakarek masantren, ngahinakeun adana eta teh disebut Syekhul Islam pedah dibeno pedah disorban. Ternyata ayeuna janji ayeuna saja kalian sari kumaha janjina nuju masantrenna di Al Azhar, masantrenna teh di masjid di Al Azhar, kuring moal kaluar ti ieu pasantren sepanjang kuring can disebut Syekhul Islam, guru dina Islam, artina sapanjang kuring can menguasai sakabeh ilmu mending keneh paeh daripada henteu disebut Syekhul Islam gitu. Tah ieu Zakaria Al Ansori rahimahullahu taala lam yajal eta teu liren-liren, lam yajal eta teu liren-liren itu Zakaria Al Ansori yudarisu eta ngadares itu Zakaria Al Ansori al jurumiyata kana kitab jurumiyah. Geus ayeuna geus ulama gede atuh wali Allah tapi nu diajina naon jurumiyah. Wa qadrat tabajeng nyata nartibkeun ngaruntuykeun itu Syekh Zakaria Al Ansori. Wa qadrat tabajeng nyata ngaruntuykeun itu Syekh Zakaria Al Ansori lah kana itu jurumiyah waktan dina sawaktu yudarisu anu ngadares itu Zakaria Al Ansori yudarisu anu ngadares itu Syekh Zakaria Al Ansori kana itu jurumiyah fi dina itu waktu pasti we sewaktu itu ada ngaji jurumiyah geus sanajan jadi ulama gede. Pakila maka diucapkeun lahu ka itu Syekh Zakaria Al Ansori, aya we nu naros ya Syekhu wahai guruku kaifa taqidu
barina kumaha netepkeun anjeun kaifa taqidu barina kumaha netepkeun anjeun lidarsil jurumiyati kana ngadares jurumiyah nah anjeun ngadares nang kitab alit ngadares jurumiyah makadan kana hiji tempat nah di pos nah ayeuna ngaos ayeuna jurumiyah wa anta bari ari anjeun guru wa anta bari ari anjeun minal ilmi tina sakabe ilmu bimakanin eta tetep gaduh darajat luhur bimakanin eta tetep gaduh darajat luhur sementara anjeun teh dina ilmu teh luar biasa darajatna kakuasai segala ilmu anjeun teh ahli ilmu pisan nah ngaji anu kitab alit jurumiyah wa qad ahata jeung nyata ngaliputan anjeun menguasai maksudna wa qad ahata jeung nyata ngaliputan anjeun menguasai anjeun bima kana kitab atau kana masalah fil mutawalati tetep itu madina kitab anu paranjang pembahasanana fil mutawalati tetep madina kitab anu paranjang pembahasanana fil mutawalati tetep madina pirang-pirang kitab anu paranjang pembahasanana padlan ayeuna leuwih padlan ayeuna barina ngaluwihan an hatina itu jurumiyah padlan barina ngaluwihan an hatina jurumiyah padahal guru teh kan ayeuna kakuasai segala rupa ilmu nu kitab-kitab paranjang teh jamul kakuasai terus ayeuna tafsir al-Marawi kakuasai ayeuna Fathul Bari kakuasai nah ayeuna ngawasna jurumiyah aya waktu nu ditempatkeun di dinya ngawas jurumiyah kitab alit pakola ieu jawabanana pakola maka ngawalar itu Syekh Zakaria Al-Ansori pakola maka ngawalar itu Syekh Zakaria Al-Ansori anak iya nu jadi catatannya ini harus jadi catatan ini harus jadi prinsip kamu iya cariosan iya cara caisan Abdul Qadir entos kabari diciriannya iya stabiloan ya anak la atruku torikon wasoltu ila ma'rifatil ilmi minha nah iya kudu digaris bawah iya mah kudu apal carios Zakaria Al-Ansori kumaha anak la atruku torikon wasoltu ila ma'rifatil ilmi minha sok sarang ana la atruku torikon wasoltu ila ma'rifatil ilmi minha ana ari abdi cek Zakaria Al-Ansori la atruku eta moal ninggalkeun abdi torikon kana hiji jalan la atruku eta moal ninggalkeun abdi torikon kana hiji jalan wasoltu anu nepikeun kuring gitunya ana ari abdi la atruku eta moal ninggalkeun abdi torikon kana hiji jalan metode wasoltu anu nepi abdi ila ma'rifatil ilmi kana nganyahokeun sakabeh ilmu ila ma'rifatil ilmi kana nganyahokeun sakabeh ilmu minha ayeuna tina itu jurumiyah jadi cek ajaranna kieu kuring moal mohokeun kitab anu mana ku eta kitab kuring teh bisa nguasai sakabeh ilmu kitab naon juru dak ku kitab jurumiyah urang bakal bisa ilmu alat ku bisa ilmu alat urang bakal bisa maca ilmu nu sajen tah kitu moal mopohokeun ayeuna moal hilap kana purwadaksi da urang bisa ayeuna ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji segala rupipan ilmu nu sajen itu wasilanna mah jago naon ilmu alat. Wasilanna mah bisa maca kitabna teh berarti bisa ayeuna ilmu alat. Ilmu alat pangrendahna nyata kitab jurumiyah. Makana Syekh Zakaria Al-Ansori geus ayeuna jadi ulama gede ge tetep dina sawaktu nyata waktu subuh mungkin atau waktu apa maca kitab jurumiyah karena tidak ingin melupakan wasilah anu gede nyata ilmu alat terus we mata kidep dibalikan we terusnya tasrifanana nalarna masalah jurumiyahna terus we unggal dinten teh dibalikan meskipun ayeuna sajajar dua jajar sabab eta anu ngajadikeun hidup bisa menguasai sakabeh ilmu pantokna ilmu alat teh gerbangna segala ilmu itu ibarat ayeuna gudang maka untuk masuk ke gudang eta hayang nguasai sakabeh ilmu nu aya di gudang eta bakal kudu boga kunci gudang eta naon kunci gudangna ilmu alat nahwu sorof kitab ipisna nyata jurumiyah jadi cek Zakaria Al-Ansori meskipun ulama gede tetap ngaji jurumiyah da mung mopoho
kumaha cenah bahasana ana la atruku torikon wasoltu ila ma'rifatil ilmi minha kuring moal mopohokeun kana suatu jalan anu nganepikeun kuring kana kama'rifatan ilmu nguasai kana sakabeh ilmu nyaeta jurumiyah ana la atruku torikon wasoltu ila ma'rifatil ilmi minha. Ia dicana kina kitab Tuhfatul Asyraf juz 2 halaman 170 genep. Wallahu alam, mudah-mudahan tiasa diambil pelajaran kanggo urang sadayana sehingga urang sana janten jalmi anu sukses dunyana akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.